mate nyata jalmi nusok hadap asor lepek-lepek kajarkeun kasasama papada batur. Tadi dia bulan guru hadap asor. Tah ciri-ciri parana nuhun mama anu sok lepek-lepek hadap asor tawadu. Itu. Palingan saur Rasul siksa jalma anu tawadu bakal diangkat derajat ku Gusti Allah. Tapi sabalina lamun jalma anu mana takabur nyaeta rasa sombong diri pribadina bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Berarti jalma anu handap asor teh nyaeta anu bakal disalametkeun ku Allah, diangkat derajat ku Gusti Allah. Gitu. Eta teh salah sawios nyata balas naon nafsu mulhimah. Nafsu mulhim tadi urang bujur-bujur ka Allah eta mah hadap asalna kapada manusia kapada mukmin muslim eta tetap hadap asal tara umaguna tara takabur tara gede mau ujud ria hadap asore ka sesama komo ka Gusti Allah tadi nya anu